Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra kaum dangu anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kedeui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina jejer carita gara-gara pelet anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyi Fitri katut indungna nyaeta Bi'rum anu mana harita nuju ngarobrol saatosna bahkareta oge Ambu Saidah marulang ti imahna. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Tah kieu geuning akhirna rumah tangga hidup teh Nyai. Nyakeun wae atuh ari geus kumaha deui. Sabab abdi teh teu bisa nuluykeun rumah tangga jeung si Asdur. Lantaran abdi mah bogona oge ka Kang Dapit lain ka manehna. Jadi geus wae mah teu kudu nyarekan. Lantaran anu geus kajadian moal bisa dibalikan deui. Walon Nyi Fitri ku ayeuna hatena ngarasa ngemplong lantaran moal lila deui baris papisah jeung si Asdur salakina. Nya teu nanaon kitu lamun ayeuna jadi randa. Nya teu nanaon jadi randa oge. Samalah leuwih hade kitu daripada abdi kudu hirup kasiksa alatan barengan jeung si Asdur. Nya teu nanaon atuh ari geus kitu mah kayang hidup mah. Walon Bi'rum jung nangtung tina diukna. Leos ka dapur gek diuk dina jojodog. Ari Nyi Fitri sup ka kamarna gek diuk sisi ranjang terus ngahuleng mikiran sagala rupa anu geus karandapan ku dirina. Dipikir-pikir beuki kapikir meureun mitra. Dirasa-rasa beuki karasa lamun caritaan indungna teh aya benerna. Lamun manehna tangtukeun ku pelet. Nyi Fitri teu nyangka lamun dina waktu anu teu lila dirina kudu ngalaman jadi randa. Moal salah caritaan mah teh. Kawasna bener aing teh kena ku pelet. Lantaran teu pupugu bet ujug-ujug bogoh ka si Asdur. Terus kumaha ari geus kieu? Nah Kang Dapit kira-kirana bakal daekeun kitu ka aing. Sabab ku ayeuna mah aing teh geus jadi randa. Nyi Fitri ngomong sorangan dina sajroning hatena. Leng ngalamun pikiran manteng ka si Dapit saurang jajakan nu dipikabogoh ku manehna. Wah si Asdur dikoroyok ku Kang Dapit jeung baturna. Mata kitu oge geus tangtu manehna teu ridoeun lamun aing jadi milik si Asdur. Hayang teuing geura jadi randa. Lamun geus lengoh aing rek indit nepungan Kang Dapit. Nya susuganan manehna daekeun keneh narima ka aing.
Nya bener engke mah. Lamun geus lengorek di tepungan. Ceuk Nyi Fitri hatena geus buleud lamun dirina geus bebas ti si Asdur. Manehna rek nepungan si Dapit kitu ceuk pikirna Mitra. Mitra kaum dangu cag tunda Nyi Fitri jeung kulawargana. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Mbah Karta jeung Ambu Saidah. Anu harita keur aya di setengahing jalan rek balik ka imahna. Dekat catur di jalanna urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju. Sup duanana ka jero imah kebat ka petengahan. Kasampak si Asdur anakna keur tibra sare meuni kerek. Tuh Ambu tingali geura. Mangkeluk anu nyieun pasoalan mah kalah tibra hees. Nya anteu kabeneran boga anak teh pangabisanangan hayuh wae nyieun pasoalan. Lila-lila bisa darah tinggi kaya kieu mah. Ceuk Mbah Karta gek diuk dina kursi panjang setengah ngabebeutkeun maneh. Pop kana emuk anu dieusi ku cai enteh regot nginum meuni ngalak-lak. Bagus heula ulah waka nyaritakeun pasoalan eta. Lantaran jelema oge keur sare. Mending oge urang leureut heula ayeuna mah ngarah teu liur kana sirah. Ngeunah teuing kitu mah. Mending ayeuna keneh sok kudangkeun seunah nyaring, tuluy tepikeun naon anu dipikahayang ku Nyi Fitri. Ngarah si Durahmat gancang nyaho. Satuluyna seunah buru-buru ngarag-ragan talak. Da geus jelas rumah tangga kawas kitu mah geus moal bisa diteruskeun. Ceuk Mbah Karta. Nitah ka bojona sangkan ngahudangkeun si Asdur anu keur sare. Nyaho gatwari kitu mah. Keun urang udangkeun. Serog Ambu Saidah ngadeuketan ka anakna. Ujang. Asep. Nyaring. Ceuk Ambu Saidah bari ngaguyahkeun awak anakna. Aya naon Ambu? Walon si Asdur berai bentak terus ngareret ka indungna. Nyaring heula Ujang. Lantaran Ambu jeung Bapak Hidep aya picari taon. Engke bae atuh Ambu. Ayeuna mah tunduh hayang sare. Jawab si Asdur peureum deui. Ningali kitu Mbah Karta keheuleun haok nyentak. Durahmat. Nyaring syah. Abah aya picari taon. Aya picari teu naon atuh Abah? Nah teu bisa lamun ke deui. Teu bisa deuleu. Lantaran pasoalan anu rek dicaritakeun teh penting. Aduh naon atuh penting teh? Nah teu nyaho Abah. Lamun anak teh keur gering. Ieu sirah nyeri keneh nya nyautan. Tembal si Asdur kuniang cengkat lalaunan. Puaslah nyeri oge rasakeun kadinya. Da pantas maneh marek dikoroyok batur oge lantaran tukang nyieun masalah. Hari si Abah. Anak gering dikoroyok batur kalah mu puas. Puas aing mah. Lantaran ku kolot mah teu meunang diwaras sia teh. Ceuk Mbah Karta nyaritana bari tipe polotot Mitra bakat ku keheul ka anakna. Ngadenge kitu si Asdur teu nembal deui. Jep jempe sabab nyaho lamun bapana keur ambak. Durahmat. Bieu Abah jeung si Ambu geus amprok jeung Nyi Fitri katut indung jeung bapana. Anu kaputusan manehna teh menta papisah samalah hayang sagancangna cenah dirag-ragan talak. Tah kitu. Oh kitu ari sugam teh masalah penting naon ngahudangkeun teh. Ceuk si Asdur nyaritana geus teu dipikir heula. Da puguh manehna mah geus nyaho. Jadi pasoalan ieu teh nurutkeun ceuk maneh mah teu penting. Henteu Bah. Naon anu pentingna? Awewe hayang diserahkeun mah nya atuh tinggal serahkeun bae Abah. Gampang urusan kitu mah. Walon si Asdur nyaritana teu kireum-kireum Mitra. Urusan kawin jeung nyerahkeun pikeun manehna mah urusan gampang. Barang ngadenge caritaan sarupa kitu. Mbah Karta jeung bojona silih reret bari rumenghap narik napas jero. Ate kebeku rasa heran lantaran kakara ayeuna manggihan jalma anu pikiran acara si Asdur anakna.
Nah bener eta caritaan teh Ujang. Nya leres kitu ambu. Keur naon deui awewe geus embung dikukut mah. Nyaan maneh madu rahmat. Aeh jadi jelema teh teu boga perasaan. Ayeuna ku abah rek ditanyakeun sarta kudu dijawab anu jujur. Mangga abah bade naros naon? Tanya si Asdur bari melong ka bapana. Yeuh Durahmat. Nah bener Nyi Fitri teh dipelet ku maneh. Ceuk saha abah? Ceuk indungna tadi nyirum nyarita kalayan jelas. Cenah pangna Nyi Fitri daek ka maneh teh alatan keuna ku pelet. Lantaran saacana mah cenah iji don lain kitu. Tapi kahareti ku abah oge lamun Nyi Fitri ijit ka maneh mah. Darek saha awewena tu anu resep ka jelema baragajul. Ujang kitu caritaan indungna teh. Cenah pajar Nyi Fitri dipelet ku hidap. Lantaran bogona dadak-dadakan nah bener eta teh. Tanya Ambu Saidah lantaran hayang nyaho kanu sabenerna. Ditanya kitu ku indung jeung bapana. Keur sajongjongan si Asdur ngahuleng, rek bruk-brak terus terang rada asa-asa da sieun dicarekan. Tapi lamun bohong geus pasti angger dicarekan. Durahmat, buru sia jawab anu bener. Nya bener abah. Nyi Fitri teh dipelet ku kuring. Walon si Asdur ku sabab eueuh pilihan akhirna mah terus terang. Nyaan sia mamanusa teh teu hideng. Heran aing manaha maneh teh teu payu ka awewe. Nepi ka kudu main pelet sagala. Payu abah ka awewe mah. Samalah loba nu bogoheun. Lamun loba anu bogoheun naon atuh make melet Nyi Fitri. Abdi melet Nyi Fitri teh abah alatan nyeri hate. Lantaran manehna geus nampik. Samalah nepi ka ngahina jeung ngajejeleh bebeakan. Sarta ngaluarkeun caritaan anu peureus. Estuning matak nyeri kana ati. Tah kitu abah alasan abdi melet Nyi Fitri teh. Alatan nyeri hate, jadi ku abdi dipelet. Ari tujuan mah eueuh deui salain ti hayang ngulangkeun ka nyeri. Ceuk si Asdur nyaritana daria nerangkeun pasoalan anu sabenerna. Ngadenge kitu bah kareta jeung Ambu Saidah nepi ka gogodeg. Teu nyangka lamun anakna si Asdur rek ngalakukeun pagawean sarupa kitu. Tah kitu geuning abah katerangan ti anak urang teh. Ambu teu nyangka sacongo buuk abah mah. Nya terus kumaha geus kieu abah? Nya teu kumaha lantaran sagala rupana oge geus kajadian. Sareta tangtu moal bisa dibalikan deui. Durahmat, cing maneh teh mikir atuh. Nah rek nepi ka iraha maneh teh hayo nyusahkeun kolot. Tanya bah karta bari neuteup ka anakna. Ditanya kitu si Asdur teu ngawalon. Yeuh Durahmat. Nah teu nyaho lamun abah jeung si Ambu salaku anu jadi kolot geus era ku tatangga. Lantaran ngabogaan anak kawas maneh anu tiba heula teh teu wale resep nyieun pasoalan. Anu akhirna kolot deui anu katempuhan. Cik atuh maneh teh mikir jadi anak teh yeuh Durahmat. Benar Ujang, cing atuh hidup teh kudu aya euih-euihna. Nah teu karunya kanu jadi indung jeung bapa. Anu salilana teu wale sok katempuhan ku pasoalan anu dijieun ku hidap. Yeuh Ujang, beungeut Ambu teh geus era lantaran loba tetangga anu ngaromongkeun. Komo deui geur ayeuna ku ayeuna pasoalan jeung Nyi Fitri. Geus tangtulah bakal jadi bukur catur salembur. Sararea bakal pating kecewis, pating harebos. Nyaritakeun ieu kajadian. Lamun geus kitu nah rek di mana beungeut Ambu ditunda. Ceuk Ambu Saidah nyaritana daria pisan. Geus kagambar ku dirina ieu kajadian teh tangtu bakal jadi bukur catur urang lembur. Hapunten abah, Ambu abdi teh rumaos lepat.
Ceuk si Asdur menta dihampura ka indung jeung bapana. Ieuh Ujang, ari kolot manggus pasti bakal ngahampura. Tapi pasoalana cing atuh ti saret ayeuna mah enggeus eureun ulah nyieun wae masalah. Nu mata kariweuhkeun ka kolot, ngarugikeun jeung ngerakeun kanu jadi kolot. Tak kitu pamenta ambu mah. Nah rek diturut ku hidup atawa moal. Tanya Ambu Saidah bari neuteup ka anakna. Sedengkeun Bah Kareta jempe sigana geus teu hayang ngomong bakat teuing ku jengkel kanu jadi anak. Mangga Ambu, abdi rek nurut kana papatah Ambu sareng Abah. Heueuh nya syukur. Tapi kade nyarita kitu teh ulangan saukur dina biwir. Tanu saterusna lamun hidup geus jagjag deui mah. Jika ditu tepungan Nyi Fitri ka imah kolotna. Lamun manehna keukeuh hayang papisah, sok bae gerarag-ragan talak. Ngaraya urusan gancang rengse. Mangga Ambu. Nya saenggeus kitu mah Ambu Saidah tuluy ngaleos ka tukang. Rek neruskeun hanca pagawean. Itu deui Bakarta harita teh ngaleos juru turun kaburuan. Kenceling indit rurusuhan leumpang na ngagedig rek ngajugjug ka balong. Maksudna rek maraban lauk, sakalian hayang niiskeun pikiran anu ruwet alatan pasoalan anu dijieun ku anakna. Mitra kaum dangu, teu karasa waktu harita 2 minggu geus kaliwat ti sabadana aya kajadian Nyi Fitri balik ka imahna. Kaayaan si Asdur harita geus cager deui. Tatu dina sirahna kitu deui bincurangna geus cager deui sabihara-sabihari. Nya terus atuh nepungan Nyi Fitri ka imahna sarta harita keneh langsung ngarag-ragan talak hiji ka Nyi Fitri. Disaksian ku indung jeung bapana. Nya caritana mah beres we eta pasoalan teh mitra. Bogoh bae Nyi Fitri ngarasa bungah lantaran ayeuna dirina geus bebas ngan saukur tinggal ngadagoan Ida. Itu deui si Asdur manehna oge bebas sarta taya deui pasoalan anu pakuat pakait jeung urusan Nyi Fitri. Gancangna carita mitra, waktu sabulan geus kaliwa. Urang kocapkeun dina hiji poe harita teh pas sosore. Nyi Fitri keur diuk ngadaweung dina golodog bari ningalikeun barudak anu keur arulin di buruan. Sabot keur kitu teu pupuguh ti tadina ujug-ujug rei, angen karasa sebel terus ngurel hayang utah. Aduh, nah kunaon ieu teh? Teu pupuguh ngadon sarabal kieu. Ceuk Nyi Fitri bari ngarampa angeunna. Nya ari mimitina mah teu pati dirasa. Tapi lila kulila bet kalah beuki parna. Angeunna ngurel meuni seueul hayang utah. Aduh. Nah ieu teh beuki parna. Asup angin kitu aing teh. Jung nangtung berengbeng lumpat koreleng kagigireun imah kebat ka tukang. Gog cingogo di pipir terus babalongkengan utah-utahan. Nyi Fitri utah-utahan. Nyi Fitri utah-utahan sirahna karasa lieur. Angan ngurel sebel kesang tiis ngoprot masuhan awak. Ngadenge kitu birum anu harita kakara balik di pancuran pugu bae reuaseun. Sok ember ditunda di lawang panto terus nyamperkeun ka anakna. Nyai kunaon hidup teh? Tanya birum bari melong ka anakna. Lieur jeung sarabal mak. Walon Nyi Fitri bari terus ohek-ohekan. Angeuna karasa ngurel hayang utah cara tadi. Asup angin meureun nyai hidup teh. Ceuk birum gap kana punduk anakna tuluy dirancetan. Nya meureun kitu mak. Asup angin abdi teh. Geus dahar atawa acan?
atos mak. Apaan tadi sareng emak? Walon Nyi Fitri jung nangtung lalaunan leungeunna muntang ka indungna. Kumaha ayeuna geus mending? Mending mangan sirah lieur. Ayu atuh urang ka imah. Ceuk Birum bari nungtun anakna dibawa asup ka jero imah. Terus atuh cenah diuk dina kursi, leos Birum ka dapur gap kana teko cur nyician cai ente haneut kana gelas. Tuluy gura-giru nyampeurkeun deui ka anakna. Nyai yeuh nginum cai haneut. Nuhun mak. Walon Nyi Fitri nampanan gelas, regot nginum karasa haneut kana beuteung. Kumaha ayeuna naha geus mending? Mending mah teu sebel cara tadi. Ngan bae sirah abdi lieur jeung awak. Karasa lungse ieu teh. Nah kunaonnya mak? Ah teu kunanaon kawasna rek riut eta mah asup angin meureunan. Adena mah sok aditu golerkeun di kamar. Kek marek ngalaheula jahe keur ubar. Ceuk Birum terus ngaleos maksudna rek ngalajahe keur ubar anakna. Nyi Fitri terus ngaleos ka kamar goledak ngedeng dina luhur pangsarean. Panonna kucap kiceup neuteup lalangit, breh kacipta dina sawangan rupana si David saurang jajakan nu dipika cinta ku manehna. Anu nepi ka harita can kungsi amprok deui. Kang David, ieu abdi Kang. Nah iraha urang baris amprok deui. Ceuk Nyi Fitri ngagerendeng ngomong sorangan sasambat ka si David. Hayang teuing keur apa amprok jeung manehna. Muga-muga Kang David daek narima aing. Sok sanajan ayeuna aing geus randa. Kitu gerentes hatena Nyi Fitri mitra. Leng ngalamun manehna anteng nyipta-nyipta kajadian anu can karuhan di wawaas jeung di papantes. Kitu gerentes hatena Nyi Fitri. Leng ngalamun meuni anteng nyipta-nyipta kajadian anu can karuhan di wawaas jeung di papantes. Rek kitu rek ieu lamun engke pareng kahareup bisa amprok jeung si David. Keur kitu torojol indungna. Nyai, ieu cai jahe gawat inum ngarah teu sabal jeung ngarah haneut kana awak. Da biasa kitu mah oge lamun keur teu ngareunah awak teh sok nginum cai jahe sok terus mending. Ceuk Birum bari ngasongkeun gelas anu dieusi ku cai jahe haneut keneh dicampur gula kawung. Kuniang Nyi Fitri cengkat gap nampanan gelas regot nginum. Sakali nginum geus beak sok gelasna dibikeun deui ka indungna. Nuhun mak. Ari bapak keur ka mana? Nya eta bapak hidup mah keur nepungan Mang Amar. Tapi da cenah moal lila nyaritana mah. Sigana sakedeung deui oge balik. Ke mare ka tukang deui nya. Itu keur mirun seuneu palaur bisi mah pahay. Birum terus ngaleos ninggalkeun anakna. Jerut Nyi Fitri turun tina ranjang, serog ka palebah jandela terus nangtung panoneuteup kaluareun imah. Teu karasa mangsa alam harita teh beuki burit. Sora tongeret kadengena reang di sarada patembalan ditemak ku sora manuk anu ricit tina dahan. Langit lenglang taya aling-aling eueuh mega anu ngahalangan. Angin leutik ngahiliwir dangdaunan pating arulang siga anu keur pating gupayang. Barudak rame ulin di buruan silih udag jeung baturna bari sareuserian bangun anu galumbira pisan. Saenggeusna aya kana sawatara waktu. Kaayaan harita mimiti reup-reupan. Dur kadenge sora bedug ditakol di masjid, disusul ku sora anu adzan, sorana halim pumulas melis mata kuaas. Barudak anu keur arulin bubar terus marulang ka imahna sewang-sewangan. Kasugri para wargi urang kocapkeun poe isukna. Rebun-rebun keneh Mang Suminta jeung Birum geus tatan-tatan rek arindit ka kebon. Ari Nyi Fitri kakara nyaring gek diuk dina sisi ranjang. Keur kitu rei angeuna karasa sebel hayang utah mending urel. Keur kitu rei angeuna karasa sebel hayang utah mending urel teu katahan.
Jung Nyi Fitri nangtung berbat lompat ka tukang kebat ka pipir imah. Ai nah aku naon deui cenah budak teh. Ceuk Birum bari ngareret ka salakina anu keur ngawadahan cai kana kempis. Teang atuh kaditu tong diantap. Mang Suminta nitah ka bojona sangka neang anakna. Jung Birum nangtung terus ngaleos ka tukang. Kasampak Nyi Fitri keur cingogo bari babalongkengan utah. Nyai geus kunaon deui hidap teh? Tanya Birum gewat nyamperkeun gap kana punduk anakna tuluy dirancetan. Duka teuing kunaon atuh mah da geus sarbal deui ieu teh. Walon Nyi Fitri katara beungeutna meuni sepa. Nah asup angin teh teu cager sagitu geus diubaran ku jahe oge. Duka atuh mak. Tuh ieu sirah lieur mak. Jeung angeun mending ngural. Nya geus hayu atuh asup ka jero imah. Ceuk Birum nungtun anakna sup ka dapur gok amprok jeung salakina. Kunaon mana si Nyai teh? Tanya Mang Suminta bari neuteup ka anakna. Ieu cenah sarabal jeung lieur. Ti iraha mimitina? Ti kamari sore, tapi da geus mending tapi ayeuna jadi deui. Hutan teh sarabalnya. Heueuh kitu cik atuh pangneangankeun ubar bapana. Ceuk Birum nitah ka salakina sangka neangan ubar keur anakna. Keke heula boa-boa Rum. Boa-boa naon Kang Minta? Boa-boa anak urang teh keur nyiram. Da geuning ti kamari kituna teh. Ah kumaha Kang Minta? Keur nyiram. Ceuk Birum meuni ngajenghok kitu deui Nyi Fitri. Oh boa-boa keur nyiram. Da geuning mana oge baheula kitu. Walon Mang Suminta bari melong ka bojona. Alah buatnya Kang Minta anak urang teh keur nyiram. Tapi piraku da rumah tanggana oge teu lila. Samalah teu nepi ka 2 minggu-minggu acan. Nyanto piraku atuh manehna teh Rum. Ari kasebut awewe jeung lalaki sare ngagebrug mah. Pasti gede kemungkinan lamun ayeuna anak urang teh keur kakandungan. Kitu ceuk nurutkeun akang mah. Ceuk Mang Suminta nyaritana daria. Boga sangkaan lamun anu jadi anakna Nyi Fitri harita keur kakandungan. Ngadenge caritaan kitu pugu atuh Nyi Fitri ngaranjug da pugu reuas anu lain di kieuna. Inggis caritaan bapana bener jadi bukti. Ma, nah nya kitu caritaan bapa teh? Tanya Nyi Fitri beri neutup ka indungna. Nya bisa jadi Nyai bener kitu. Terus kumari geus kieu mah? Da abdi mah embung lamun seuk kudu ngandung anak ti si Asdur. Amit-amit bararaid teuing. Ceuk Nyi Fitri bari luwa-luwe rek ceurik. Manehna embung lamun seug kudu boga anak ti si Asdur lalaki anu teu dipika cinta. Anu tangtu bakal ngagagalkeun kana sagala cita-citana anu hayang ngahiji jeung si David. Keke heula Nyai ulah wakar euwas lantaran da can pasti atuh. Nya lamun hayang pasti mah pariksa we atuh ka Maijah indung berang. Geus pasti bakal nyahoeun. Si Nyai kakandungan jeung hentona. Tah heueuh bener kitu Kang Minta. Hadena urang neang Maijah sangkat si Nyai dipariksa. Keun atuh ayeuna keneh ku kami rek disusulan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah in urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.